Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Siti Sugiarti di kelas 10 IPS 5. Di dieu simkuring bade nyarita anu judulna Sireum jeung Japati. Aya sireum rek nginum di sisi walungan, keur ngarayap ka handap. Manehna ti kose wadruk ragrag kana cai. Hadena caina rada ngeuyeumbeul belah dinya mah. Tapi keukeuh bae ari ngojay ka sisi mah manehna teu disaeun. Sireum gegeroan tulung ieu kuring rek tikerlep tulungan. Kabeneran aya Japati nu keur cindeuteun dina handapeun kai anu nyorondoy ka handapeun cai. Kadengeun aya sireum gegeroan menta tulung. Barang ngariret ka handap katenjoeun sireum keur kokosehan. Japati karunyaeun geleber hiber bari ngegel daun salambar. Song diasamkeun daun teh ka hareupeun sireum. Sireum teuing muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat. Sok diulerkeun kana taneuh. Sireum pohara nganuhunkeunana ka Japati anu geus ngaleupaskeun manehna. Sireum pohara nganuhunkeunana ka Japati anu geus ngaleupaskeun manehna dina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh cindeuteun deui dina handapeun kai anu nyorondoy ka walungan eta. Sireum anu baheula ditulungan ku manehanana oge kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyampeurkeun leumpangna ka katayepan. Teu talangke deui buru-buru sireum nyampeurkeun Japati bari ngaharewos ka manehna. "Heh Japati, buru-buru geurah hiber, tuh aya paninggaran keur ngintip." Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila Japati buru-buru ngageleber hiber. Isukna Japati papanggih jeung sireum. Ceuk Japati, "Nuhun pisan sakadang sireum kuring geus ditulungan ku anjeun leupas tina balai." Jawab sireum, "Ari eta mah kapan kawajiban sararea nulungan batur anu rek meunang cilaka eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean." Tah kitu cenah lalakon sireum jeung Japati anu akur jeung silih tulungan.